Walah si abah mau bedog euy. Waduh, aing dibaban sia. Mereka meuli cau teh wae tangkulak teh di Arab-Arab tadi. Ampun aing aku hararese rek barang beulina teh. Menyahop pikituan hararese kitu tawarkeun ka nu sejen ku aing lila teuing tangkulak teh. Mending can datang kumaha ieu teh nya. Lain wa. Ari bumi kakek teh mana saya jauh teuingnya. Kayak wage poho deui euy. Poho deui Ini bahasa ieu asal teh da euy, tak aya pona cirina eta kalamar kisah. Oh iya Ieu gigana mah coba yuk urang asup yuk. Ieu bumina meureun. Geuning tangkulak teh karak nyoronyo wae kiwari geuning. Kadio. Mang ada bang. Si kakek teh itu geuning deke. Panas. Dinu yuh ya di atuh. Aduh, menik telat ning. Datang teh. Malah kayak cau teh ke? Hah? Jual teh ke cau teh mana? Cau tuh belah pasir, cau pasir. Heeh. Ah, terus ayo ayo ya. Hah? Gala yuk, gala ayeuna. Ayo ayo tuh buru yuk. Sok buru-buri. Heeh, ayo bro ka dieu. Sihan nih, aku udah dibersihan ya. Ah, tak ieu tadi dengan cau na di kan barantang dieu cau na mah. Iya pena sawaleh kumaha teh. Mana? Geus mah. Aduh, 75 lah. hah? 75. 75. Mah teuing euy cepet mah euy. Duh, deka euy da. Pet sawaleh tuh. 75 mah da mah kakonta ku urangna euy teh sebenarnya taeunkeun da bu hanak ka eta lah ka tangkulak ieu kitu tangkulak anu geus biasa. Ieu ganti mah ieu. Pasakeun we lah. Pasakeun mudah-mudahan we. Tuar. Oh, saya gasok tuar. Kamar ini tuar mah aya suami mah kana harga kitu. Itu si kakek kenal ngejual terus abah. Paling dipijakeun siapa kasih abah ya. Ya. Abah. Abah. Kenaon? Kan ieu mah salmasian ka cau ieu. Ayo dah. Hah? Iya, cong abah di tuh anu nempoan. Di mana ada sabit? Di situ bah, di situ tuh. Nah, itu cong abah tuh segala berdua aku si kakek. Yo ku si kakek. Oh, Teang gua aing gimana si kakek na? di situ bah, tahu kan di situ bah. Teang ku si kakek gua aing. Perang dah kerja si kakek ku aing lah. Aduh kayaknya si abah euy, itu dia tuh eta teh. Dia we teh siap teh teh nya. Takilnya ya buka baheula. Ngakeun cauna nampi artosna. Bisi mangfaat di sadayana, mesin batian di icana. Bae guys, heeh. Sok rek Kamu buru ka mana tuh buru-buru? Ayo rek itu urang nya aya perlu sok rek kawarnya. Siap. Ayo. Bapin tua lah. Sok tua lah. Hop. Aduh, itu cau abah make dituar segala. Sebelah mana ngalah teh wa? Ka bali situ. Oh, bagian bari itu. Di alusnya. Oh, lumayan lah. Naonnya pakai dialah cau? Ada tuh kasih kakek. Si kakek. Nana wawanianan yang apa dia cau abah ieu mah. Ieu mah menang meses si kakek terus dibayar. Tos dibayar. Bayar 100.000. 100.000. Astagfirullahaladzim. Di mana si kakekna? Euy, kali ka mana da ini kakek nama. Astagfirullahaladzim eta wawanianan teh kakek eta nu abah ya teh. Ieu mah menang meser si kakek 100.000. Bener 100.000 ieu mah dibayar. Ibu abah ya teh tangga sawu abah nu abah tauna. Ulah ieu mah dibayar. Abah mah ayeuna mah kari kasih kakek we datangna. Ulah dia mah cokot deui dibayar mah teu kasih. Tadi kemana lupa teh si kakek? Itu. Lumpatna si kakek. Astagfirullahaladzim eta si kakek wawanianan ka gua tahu abah. Ampun teh aya we si kakekna. Enak ada urang geus jual beuleun si kakek teh nya hayang nyaho teh bodo amat. Urang nu apa sih ya? Hayu urang yang ngani ya. Ampun aing si kakek jeung ku tega ngajual cowok aing sia kakek. Awas ya kakek. Naon ieu teh gogoroan wae? Wawaniana sia ngajual cowok aing sia. Nanaonan sia teh? Di mana ieu teh? Pake di mana tuh? Aya tuh ngameulina tuh di ditu sia pake dijual cowok aing. Oh, cau nu eta. Heeh. Aya nama kieu abang geus tong dipake ribut soal cau. Make teh make ribut cau urang. Naon make cau abah itu teh make dijual ku manehna naonan sia teh luas tanan sia teh. Dengekeun. Memangna eta teh dijual ku urang. Heeh. Tah kieu abah teh teu lah teh kasbon teh 150 ka urang. Astagfirullah makan bari teu kana kasbon teh ulah yang ninggang ayeuna naonan teh kakek. Banget teuing. Abah pan duit meureun eueuh. Tah, eta teh duit eta teh cau teh dijual ku urang 100.000. Heeh. Abah teh kudu malikeun duit 50.000 ka urang. Enton kana hutang sia teh awas ya. Peuh hutang sagala lain. Hutang mah beda deui jeung jual cau sia beda deui sia. Naonan sia wawanianan teh itu aing itu mah. Deket aja nafsu. Memang nafsu pokona mah cau rek dijual ku urang bae dijual ku bade. Mau gak yang suka sia. Kudu jeung kepala dingin.
Ai nyarita ulah jangan tanya jadi mau puguh. Awas ya. Tenang heula tenang. Oh sok, ditenangkeun sok ditenangkeun heula. Nah urang ngamaklum ka abahnya. Heeh. Urang teh ngamaklum ka abah ieu. Da bener namun mayar ku duit mah bogaeun. Arek bebeja tadi teh abah teh diteangan teh eueuh, ditanyakeun ke pamajikan ka kebon, ternyata urang kebon abah pan teu nyaho. Nya kapaksa eta itu 100.000. Meureun abah kudu balikeun duit 50.000 ka dieu. Astagfirullah, abdi mah diperhitungkeun kana hutang aing. Aduh, juot teh si kakek. Gampang hutang mah kakek. Itu teh bukti cawulan rek dipake ku urang teh. Aduh, ampun deh nya. Pan enak mah Kehal ane kasihan. Aduh, pancaun lagi bareng geus dibawa ku tangkulak. Ciga atuh arek tah berikan itu ka abah. banget sih kakek. Lain banget gitu. Awas ya urusan dilakeun sia. Aya rek mantog heula sia ayeuna. Itu aki-aki teh goblok. Si Ganpa mah teh boga hutangna 150. Da urang teh ngamaklum karunya ka maneh mungkin moal bogaeun duit. 150 eta dijual 100 bulakeun 50.000 ka urang. Meni kudu jadi masalah aneh jor wae kitu ka mana-mana ge lah. Meni mung dikitukeun teh aneh tong sok kasbon. Kadang sia kakek sia. Asia. Wah si abah mau bedog euy. Aduh, Lain di baban sia. aduh. Aduh, lamun teu kabur lompat angkurak aing bejat ku si abah aing mau bedog mah aing tak lupa.